kajaba nu dua huruf nate iya mayunan iya sareng wau mayunan wau. Contoh sapertoskeun fi yaumin kabayang teh hurufna fi didinya aya iya disukunkeun, yaumin aya iya nu di barisan, iya disukunkeun mayunan iya di barisan. Kan lamun ningali patokan umum kuduna dikumahakeun diidgomkeun sabab pakumpul iya jeung iya bari iya nu kahijina disukunkeun sami jeung ieu ba mayunan ba bari ba nu kahijina disukunkeun. Tapi sakalieun dina iya mayunan iya atawa wau mayunan wau mah teu kenging diidgomkeun. Sanajan ningali tina hukum asal mah kudu naon? Kudu idgham. Tapi sakalieun wau mayunan wau jiga isbiru wasobiru contohna tadi atawa iya mayunan iya sapertoskeun fi yaumin eta mah teu kenging diidghamkeun. Alesanana teu aya di dinya mah aya tawa li alla yadhhabal maddu bil idghami sabab bisi saliru nya bisi leungit madna ku pedah diidghamkeun. Kan ari iya paeh sabada kasroh teh naon? Bada JR mad. Wau paeh sabada PS teh naon? Mad. Hukum mad geus ti heula sahingga lamun ayeuna diidghamkeun madna bakal jadi leungit. Asalna fi yaumin lamun diidghamkeun fi yaumin leungit madna atawa isbiru wasobiru lamun diidghamkeun isbiru wasobiru leungit madna anu mana mad mah hukumna asal da geus aya ti tadina ge ari idgham hukumna anyar da aya soteh idgham mah lamun macana diwasolkeun fi yaumin lamun diwaqafkeun mah moal aya nya maka bisi leungit madna ku sabab idgham. Atuh iya mayunan iya jeung wau mayunan wau mah teu kenging diidghamkeun. Keun we teu kaharti oge nya. Kasimpulanana di mana-mana aya dua huruf nu sami bari nu kahiji disukunkeun namina teh idgham mutamatsilen shogir pangna disebat idgham pedah asub pangna disebat mutamasilen peda hurufna sami pangna disebat shogir peda huruf nu kahijina disukunkeun. Tosnya fakul ribbi teu kenging dikolkolahan fakul ribbi tapi langsung fakul ribbi eta namina idgham mutamatsilen shogir. Teras fakul ribbi asokal hajar biaso didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atu alif teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna atuh disebatna di dieu sabada huruf mad kapayuna huruf naon? Kaf. Ari kaf teh sanes hamzah sanes sukun kulantaran sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun atuh disebatna asli. Jadi di nabi aso namina teh mad
asli pangna disebut mad peda panjang pangna panjang peda aya huruf mad pangna disebat asli peda sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun ngan mad asli sok disebat mad tobi'i pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan watek anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat atuh kulantaran teu kurang teu leuwih tina dua harkat mad tobi'i teh panjangna sabaraha harkat dua harkat da ceuk tadi ge teu kurang teu leuwih atuh panjangna teh dua harkat kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelahna mad tobi'i mad asli teh mad tobi'i tea mad tobi'i keneh mad tobi'i teh tea ceuk saha mad asli mad tobi'i tea teh qaidah sareng qaidahna wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wasami awalan tabi'an wa hu mate aya asli aya far'ina mad asli tabi'i eta katelahna mana nu jadi qaidah mad asli tabi'i eta katelahna lamun dilempengkeun mah mad asli katelahna mad tabi'i panjangna teh sabaraha harkat dua harkat kumaha maksud dua harkat teh dua kali lipateun anu teu dipanjangkeun sapertikeun di dieu biaso tambahan sokna hiji deui biasoso tinggal dicurup jeung jajangkung biasoso ta ieu nu dua usikan teh hijikeun sorana biasoso ayeuna hijikeun biasoso ta ieu teh nami dua harkat jadi dua harkat teh gabungan tina huruf anu hiji bari teu dipanjangkeun biasosoka kaya kitu nya panjangna teh biasosoka ayeuna hijikeun ieu anu sodna biasoka maka anu keur diajar harokat mah nu maca Quran nya sok kikieuan we curugna teh aya di urang mah tara dikira-kira we nya kadang panjang kadang pondok nya eta teh lamun apik mah biasosoka berarti biasoka tah ieu dua harkat kumaha lamun lima harkat lima so tah berarti so tah sakitu lima harkat teh nya lamun bade ngabandingkeun harkat cenah macana gancang biasoka ieu na ge milu gancang biaso so tah jadi milu gancang ya jadi dua harkat teh sanes 2 detik tapi baheula mah 2 ketuk ngan ngetuk ieu kumaha bacaan sosoka hijikeun biasoka tah kitu lamun bade ku 2 ketuk jika baheula mah 2 harkat teh 2 ketuk kumaha 2 ketuk teh gitu we pokona mah tah maksad kitu we pokona teh tergantung bacaanana jadi 2 kalieun bacaan huruf anu teu dipanjangkeun lamun 2 harkat eta nami 2 harkatnya anta muda sautaka bi qadri nutqi bi harokataini tah lamun ceuk urang mah
dua kalian panjang anu teu dipanjangkeun.